Sampurasut. Patepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda ngeunaan pancen sapopoe. Cik di dieu saha anu apal naon ari pancen sapopoe teh? Pancen atawa sok disebut tugas eta teh kawajiban anu dipigawe hidup oge tangtu boga pancen, boh di imah, boh di sakola, atawa di tempat sejenna. Pancen di imah upamana mantuan bersih atau beberes. Ari pancen di sakola utamana diajar. Ayeuna urang medar rupa-rupa pancen sapopoe anu ilahar dipigawe ku barudak saumur hidup. Di dieu aya gambar nyaeta pancen sapopoe Dani nuju meresan tempat sarena. Yuk urang baca sasarengan. Dani murid kelas 2 SD. Ti leutik Dani geus bisa migawe pancen. Geus teu kudu dititah, da sok tidang sorangan. Pancen Dani di imahna mimiti ti hudang sare. Dani hudang sarena sok subuh, tuluy meresan urut sarena. Bantalna dibebenah, saprena dibeberes, sarta sibutna ditilepan. Jendela kamarna dibuka sangkan hawa seger asup tara poho mareman lampu luareun imah. Sabab di luar geus teres caang. Sanggeus rengse meresan urut sarena, kakara Dani mandi. Tara kucai haneut sangkan leuwih seger kana awak. Kurang leuwih tabuh 6:30, Dani geus make saragam sakola jeung di sapatu. Tidinya mah kakara sasarap anu geus disadiakeun ku indungna. Tah kitu pancen sapopoe Dani di imahna. Balik ti sakola aya deui pancen nyaeta ngaganti saragam sakolana ku papakean paranti ulin sapopoe. Papakean anu geus kotor kudu diteundeun dina tempatna, ulah dihijikeun jeung baju bersih. Kitu deui sapatu kudu diteundeun dina tempatna, ulah di mana wae sokna, sangkan mun rek dipake teu kudu hese neangan. Balik ti sakola, Dani sok ulin jeung babaturanana. Ulina tara jarambah. Dani oge resep kana cocooan saperti mamobilan jeung rorobotan. Rengse ulin, cocooanana kudu diberesan deui, diteundeun dina tempatna anu matuh. Henteu diantep sina pabalatak di mana bae. Pancen sapopoe Dani kabeh oge maksudna mah pikeun ngabiasakeun hirup disiplin. Salian ti eta ngabiasakeun hirup berseka deui. Tah, saatos urang maca dieu pancen sapopoe Dani, ibu guru bade naros. Saha di dieu anu sok mantosan mamahna? Pinter, ibu guru ge bade naros. Pami sepuh di bantosan, kinten-kintenna sepuh atohna tanapi henteu. Mohon leresnya janten, pami urang ngabantosan mamah atanapi apa, pasti sepuh oge ngaraos atoh ku urang dibantosan. Kitu deui pamaget atanapi istri pasti ngagaduhan pancena masing-masing. Anu istri biasana ngabantosan mamahna beberes di dapur, sasapu di buruan, atanapi ngawasuh wadah. Kitu deui pamaget biasa oge mantosan apana ngumbah motor, atanapi ngumbah sapeda. Komo pamaget tanya ayeuna nuju usum sapedahan. Tah saatos urang maca pancen sapopoe Dani kantos aya kata-kata anu teu kahartos. Anu kahiji nyata pancen biasa oge disebat tugas. Salajengna aya sasarap nyata dahar isuk. Anu katilu aya jarambah nyata indit-inditan ka tempat anu jauh ti imah. Anu kaopat nyata aya matuh atanapi angger atau tetep. Anu kalima nyata aya bada atanapi sanggeus. Anu kagenep nyata aya disiplin atanapi taat kana aturan. Salajengna nyata aya contoh kalimah. Nah, ieu contohna nya pancen tika di imahna nyaeta sasapu buruan. Anu kadua, contoh kalimah di nu sasarap. Contohna samemeh indit sakola dina kudu sasarap heula meh henteu salatrik. Anu katilu, contohna kalimah dinu kata jarambah. Contohna nyata mun ulin teh tong jarambah teuing bisi poho jalan balik. Nu kaopat contoh kalimah dinu kata matuh. Ngagawean pancen teh kudu matuh ambeh disiplin. Sakitu anu tiasa kapihatur.